Aduh, teboga nanti boga kebon digadekeun, empang digadekeun kasih komar. Bapaknya emang belagu. Jangan lama ini yang dijualin. Tapi cabai lebet oge jeung gedang. Lumayan namun diborongkeun ka batur. Apaan kuanya? Lumayan mumpung keur digadekeun kasih komar. Mang, kenaan Mang? Tengah delek apa dewek keur ngalaan cabut teu ke bolor sia. Di dunia doang kan geus dibutakeun, parah. Jelema sia itu. Santai atuh Mang. Eta sungut teh meuni naon boa, bahasa teh kasar. Ya yang kerenangan ieu, kerenangan gedang yang cabe. Wah, yang gedangnya cabe. Rek meuleuh Mang. Kamu pemborong? Oh, yang pemborong. Teh meuleun cabe yang jeung gedang. Oh iya, Mang ya. Loba tuh harus diborong masuk mangga. Gedang dia seueur tuh. Mah. Oke, coba hitung heula kabeh bara duit teh. Sekalian hitung jeung sisiana lah yang dibeuli oleh dieu lah. Ih kitu amat sih Mama. Yang geus tuh anu heula kabeh, hitung-hitungan mah ke panderi. Ya. Oke, pangjalan heula tuh nya. Oh sok. Oke. Wah, gedang geus bae aku yang jalan yang sebenarnya sakarung ya. Cabe geus meunang sakupulan can di dinya. Kelas teh dulu. Dah tinggal balik aja. Tinggal hitung-hitungan yang siraman. Mang, beres Mang ya? Beres. Cuma bara duitnya eta. Jeung kabehna segitu. Mah ya. Terserah dah, kumaha ngomong we. Sapogo. Serah. Iya. Oke, nuhun ya Mang. Nuhun ya. Oke, nah paling balik deh dah. Oke. Ayo di jalan. Oke. Lumayan menang duit. Yang mali-mali naon jeung jajan aing. Mesti komar ieu mah kebona. Negara bapak yang kaya. Mbak. Mak, ayo eta tanggal cabe jeung gedang sarung ngaran teh para reak kitu. Nyaho atuh, Pak. Ih, sama kumaha deui. Pan geus ditebus ku aing ka Mang Komar. Odi. Odi. Kita tebus kira. Ah, sabulan mah ku aing ditebus sama Mang Komar. Bukan duit di mana? Ah, sia mah kudu nyaho pan eta kolot mah loba akal atuh sia mah. Aduh. Maya ku aing geus dijual diborongkeun ka di lemah. Kamu geus itu sama aing rugi atuh ieu mah. Mang geus dijual murah. Aduh. Oh bener sia. Beneran teh nyaho, Pak. Pan dari cicing di dieu teu ka mana. Sawae sia mah. Kerasnya duaan. Mang, ku batur meureun. Cuma teh nyaho mah. Mang, naon ini bener ieu. Ih, sia mah. Anu sebenarnya ieu. Iya, Mang, tanggal gedang urang jeung cabe nu ngalaan. Dam budak. Tuh nyaho nang tadi urang aya budak ieu doang. Iya, anak sorangan. Mang Budak kembang horna sebenarnya mah budak. Iya sih iya biasa nage nu. Iya, tadi ikut kena naonan. Masih emang pemurni budaknya. Semua di Kembang dieu. horna emang nage sana ya eta. Balik sia. Mangkana aja.